Cobi naon namina kaulinan anu seperti kieu di wewengkon wargi sadayana. Dina Sorolok Gaplok ayat 7 ayat 7 step atanapi tahap eta teh bisa permainan seru yang membawa Anda ke masa lalu. Ya, permainan Sorolok Gaplok atau Sorodot Gaplok atanapi gampar. Ulin gampar biasanya dina buruan. Nah, memang ari kapung kurma pan buruan teh sok taneuh gitunya. Nah, jarang model kiwari mah anu make komblok atanapi beton pan kiwari mah hese ulin barudak teh. Kapung kurma main gampar teh dihareup dina buruan kitu tada. Taneuh rata-rata di lemur simkuring mah eta gampar namina teh. Cobi naon namina kaulinan anu seperti kieu di wewengkon wargi sadayana. Dina Sorolok Gaplok ayat 7 ayat 7 step atanapi tahap eta teh bisa dilakukan ku saurang-saurang nya duaan artina ngan salayan gitunya atawa bisa oge kelompoknya gitu lamun ku saurang-saurang mah cukup langsung paedah-edah kanu kahiji paedah-edah nya. Tapi lamun ku kelompok mah samemeh paedah-edah teh kudu dibagi kelompok heula nya. Biasana sok aya hiji gegedugna jadi duaan. Nah jadi salayan gitu lamun genepan nya tiluan-tiluan lamun 8 urang nya opatan-opatan jeung saterusna tah kitu nya. Dimimitian ku dibagi kelompok heula eta teh. Nah, umpamana kelompok A dipimpin ku si A, tanya gegedugna teh. Nah, kelompok B ku si B, gegedugna teh. Tangke dibagi kelompoknya seperti anu ilahar we gitu tah. Aya ku bahasa Jakarta Per. Tah cek gegedug si A teh Jakarta, cek gegedug B Per. Tah gitunya. Engke batur-baturna ngilu. Tah gitu. Jakarta, anu Jakarta nyebut Jakarta, ngilu ka gegedugna anu nyebut Jakarta. Anu nyebut Per ngilu ka gegedugna anu ti awal geus nyebutkeun Per. Atanapi ku Bandung Jakarta bisa oge. Bandung Jakarta Bandung Jakarta. Umpamana seperti kitu. Sageus dibagi dua kelompok nya atanapi lamun duaannya saurang-saurang gitu. Eta paedah-edah ngaranna teh nu kahiji paedah-edah. Ari carana masing-masing saurang kudu mawa batu, boga batu kojo nya biasana nu sok malemprak, nu lemes kitu nya anu numutkeun penilaian maranehanana eta alus dipake kojo gitu. Aya nu buleut, aya nu buner oge, aya nu pasagi, aya nu segi tilu jeung sajabana. Sanggeus kitu ngalung. Jadi aya tilu kalang teh anu kahiji dipah dihareup, kalang ukur main engke neunun batu jeung sajabana. Anu kadua kalang tengah ukur Sorot Gaplok. Anu katilu garis ngalung pang tukangna. Lamun paedah-edah eta ngalungna dinu garis pang tukangna. Nah, paedah-edah teh nyata dialungkeun eta batu masing-masing nya lamun genepan meureunnan pan aya dua kelompok teh kelompok A jeung kelompok B. Nah, kelompok A heula ngalungkeun kana garis pada deukeut kana garis. Terus kitu disusul ku kelompok B. Itu disusuli ke kelompok A deui, terus kelompok B deui, kitu nepikeun kabea. Engke saha anu paling edah artina anu paling deukeut kana garis kitu nya tah eta anu main. Anu eleh paedah-edah nya batuna dipasangkeun, dijajarkeun gitu. Tahap anu kadua, takina 7 tahap teh. Tahap anu kadua nyitak, ari nyitak teh nojo ku batu kojo manehanana karena batu lawan anu dipasang di hareup teh ada garis. Kudu beunang eta teh. Geus beunang kudu ngaguling. Lamun beunang ukur kotes gitu, tah kotes istilahna teh nya ukur usik ke unggul. Teu kaci, tah teu absah, kudu ngaguling. Gitu. Masing-masing kudu ngagulingkeun batu hiji di hareup. Nah, di baledog nya atanapi dicitak bahasana teh.
dicita. Tah lamun aya baturna di antara tiluan eta anu teu hasil ngagulingkeun batu nu hareup, bisa ditalangan ku batur nu sejenna kitu. Nah, lamun eta tiluanna teu bisa ngagulingkeun batu kabeh, tah disebutna eta lasut. Nah, aya bahasa lasut ayeuna mah. Tah lamun geus hasil asup kana fase katilu, tah sorok gaplok teh nya. Nya eta nyitak tapi dikodok. Kawas bangkong beger samyeuna ngalung heula 3 garis tukang alung tapi ulah deket teh ayeuna mah ngalungna teh nya sabab bisi ukup. Ya bahasa ukup nya ari ukup teh jarak 3 dampal suku diukur. Tah lamun kena tungtung ramo suku kana batu maka eta ukup ngaranna. Lamun ukup wayahna kudu dihukum eta mah nyaeta dikeser, dikeser dijauhkeun gitu. Tah pan lamun jauh mah kesempatan beudang lagi jadi leutik atuh. Tah seperti kitunya. Kitu deui lamun dina nyitak dikodok ieu henteu hasil bisa ditalangan kudu ku baturna anu geus hasil ngagulingkeun batu nyata dicitak teh geus beres nyitak dikodok nya lamun hasil kabeh kana tahap kaopat. Lamun teu hasil kabeh mah nya diganti lasut teh disebutna teh diganti anu tadina main kelompok A jadi dipasangkeun batuna gitu. Anu tadina dipasangkeun jadi ngalung di tukang gitu. Tah main disebutna teh. Tah lamun geus tahap katilu eta aya disebut sorok gaplok tanu kaopat ayeuna. Sorok gaplok nah eta sorok gaplok teh dimimitian dina garis tengah batu na disimpen dina luhureun dampal suku engke seolah-olah luncat atanapi ngagajleng bari nenjrageun suku nu aya batuan supaya batu eta ngacleng keuna kana batu nu dipasang. Nah kudu ngaguling eta oge. Geus beres sorok gaplok ayeuna tahapan anu kalima nyaeta eyong. Nah ari eyong teh batuna disimpen dina luhur dampal suku nya eta bari engkle di eyong. Oke batuna kudu diceprakeun eta ge kudu ngaguling batuna sarua keneh gitu. Tapi eyong mah dimimitianna teh dihareup dinu pasang batu eyong. Nah, terus nepi ka garis tukang garis alung balik deui kana batu engke dicetrakeun tadi kanyadgeun kitu tah. Cetak. Nah, kudu ngaguling eta teh. Ah, ayeuna anu kagenep tahap akhir nyaeta nyitak. Tapi nyitakna ieu mah lain nyitak bari lemor. Ieu mah nyitakna teh bari diakod. Si pemain nya anu keur main umpamana kelompok A gitunya tah diakod ku pemain kelompok B gitu. Bari diakod bari nyepeng batu tah cicing di garis tukang kudu nyitak nojo karena batu anu dipasang di hareup na garis hareup tapi bari diakod. Oh gitu dialungkeun teng gitu batuna lamun keuna bari ngaguling hujan angin ta eta katuju hujan angin teh nyaeta anu menang tan wande lamun menang mah atuh menang hadiah nyaeta diakod tilu balikan eta teh bolak-balik di garis ngalung ka garis pasang ka hareup bolak-balik tilu balikan eta hadiah anu menang. Beres eta dibalikan deui kitu saterusna eta sorolok gaplok atanapi sorot gaplok tah atanapi gampar. Naon namina kaulinan eta upami aya di wewengkon wargi sadayana sukana dina main gampar nyata lamun geus menang hujan angin diakod pan hoyah-hoyahan wah geus ngan anu eleh ngakod dari hate jadi main di banget kod sedih pokokna mah